Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abdi Alifia Zahra Rizkianti ti kelas 11.5 badminton kencarpon anu abdi pidamel nyaeta judulna Bawang Daun jeung Bawang Bombay. Di hiji lembur anu jauh ti kota, cicing hiji kulawarga besajan tapi bagja. Indungna ngaranna Busari, sarta anjeunna boga dua anak awewe anu bager tur geulis. Nu kahiji ngaranna Bawang Bombay, sedangkeun nu kadua Bawang Daun. Duanana memang saru anakna, tapi watak jeung paripolahna beda pisan. Bawang Bombay rada manja, resep dipuji jeung sok hayang jadi perhatian anjeunna. Teresep kana pagawean imah, sok ngomong capek, engke weh. Sabalikna, Bawang Daun teh rajin pisan. Isuk-isuk keneh geus bebersih dapur, nyapu halaman jeung mantuan indungna masak. Anjeunna sok sabar, sanajan sering teu dianggap. Busari leuwih sayang ka Bawang Bombay. Mun aya baju anyar sok Bombay nu meunang heula. Mun aya sangu leuwih, Bombay deui nu diutamakeun. Bawang Daun henteu kungsi ngeluh. Anjeunna ngan seuri bari nyebut dina hatena teu nanaon mugia indung sadar hiji waktu. Sasat hiji poe, Busari hayang masak sop sayur keur dahar peuting. Anjeunna ngageroan dua anakna. Bombay tulung carian bawang Bombay di sawah. Daun, anjeun ka sawahnya carian daun bawang nu segar. Saya bu, waler Bawang Daun. Bari nyanda karanjang leutik, sedangkeun Bawang Bombay ngan ngageleng bari ngomong, "Pan panas bu, teu kuat." Busari malah seuri, nya teu nanaon, anak emas indung mah ulah capek. Bawang Daun ningali ti jauh, hatena peurih, tapi anjeunna tetep nurut. Anjeunna lempang ka sawah bari ngahempas napas panjang. Dina jalan manehna ningali hiji nini-nini nu keur nyuhun jukut bari katingali capek pisan. "Nini, punten, abdi tulungannya," saur Bawang Daun. Nini eta seuri, panonna caang pisan, siga aya kahaneutan. "Nuhunna, anjeun bager pisan, ieu kanggo anjeun, bungkusan leutik, tapi inget ulah dibuka ayeuna, buka wae lamun geus nepi ka bumi." Bawang Daun ngahaturkeun nuhun tulus pisan. Sanggeus ngabantuan nini eta, manehna neruskeun leumpang. Meunang daun bawang anu seger tuluy balik ka bumi. Waktu nepi Bawang Bombay geus calik bari main HP. "Lama pisan si Daun ngan nyokot daun weh," cek Bombay. Bawang Daun seuri leutik. "Abdi tadi ngabantusan nini nu capek Bombay." "Alah, loba alesan," saur Bombay bari ngalengkah ka kamar. Bawang Daun henteu ambek. Anjeunna tuluy muka bungkusan ti nini eta. Tetela eusina bibit daun bawang emas. Nalika ditanam di kebon daun bawang, saenggeus eta jadi ngaluarkeun cahaya siga emas. Busari kacidah heranna jeung bungahna. "Astagfirullah, ieu hebat pisan Daun, ti mana ieu bibitna?" "Aya nini-nini nu masihan tadi bu," waler Daun kalem. Ti harita daun bawang eta jadi kasohor, jalma ti lembur sejen datang ka bumi Busari pikeun ningali daun bawang emas. Bawang Bombay jadi sirik, anjeunna ngomong dina hate, "Kunaon sih Daun terus nu meunang rejeki, abdi oge kudu meunang." Isukna Bawang Bombay mutuskeun pikeun ka sawah oge. Anjeunna ngaarep-arep papanggih deui jeung nini-nini eta. Bener, di tengah jalan anjeunna ningali nini-nini anu sarua keur nyuhun jukut. Tapi beda jeung Bawang Daun. Bawang Bombay henteu nyapa, anjeunna ukur ngomong, "Nini, punten heula nya, abdi buru-buru." Nini eta seuri saeutik, "Anjeun buru-buru?" "Ieu kanggo anjeun." Bawang Bombay nyokot bungkusan eta tanpa hatur nuhun. Sanggeus balik, manehna langsung muka bungkusan eta, bari sumanget. Tapi anu kaluar teh Bawang Bombay nu ngaluarkeun haseup jeung bau nyengat. Sakampung reuas, manehna kabur kaluar ti dapur bari ceurik. "Bu, punten, abdi henteu terang bakal kitu," cek Bombay bari ceurik. Busari reuas jeung sedih. Anjeunna ngadeuketan dua anakna bari nyepengan leungeun duanana. Indung ayeuna sadar moal aya anak emas, duanana sami pentingna, sami indung sayangna. Bawang Daun seuri ngusap leungeun indungna. "Abdi henteu ambek bu, sadayana aya hikmahna." Bawang Bombay oge ceurik bari nyarita.
Abdi janji moal sirik deui Bu. Abdi bakal rajin siga daun. Ti harita kulawarga eta jadi leuwih rukun. Bu Sarian teu ngabedakeun deui, bawang bombay jadi leuwih rajin sarta bawang daun tetep lemah lembut. Kebon daun bawang emasna ayeuna jadi tempat nu makmur pikeun kulawarga jeung warga sakulilingna. Jalma-jalma di lembur nyebut ieu kulawarga anu meunang berkah kusabab hate tulus jeung kasih sayang. Amanat nu tiasa diambil nyaeta ulah ngabedakeun anak sabab sadaya boga kahadean sorangan. Kaikhlasan jeung kahadean bakal datangkeun berkah. Rasa sirik ngan bakal nyiptakeun cilaka. Sedangkeun hate tulus bakal menang kabagjaan. Sakitu wae carpon nu tiasa abdi pihatur. Nyuhunkeun hapunten bilih aya kecap nu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.